joget. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipasihan sehat, sing dipamihan rizkina sapal putra sareng sapal putri urang. Oke, alhamdulillah teu aya halangan halusan itu sinar ieu. Alhamdulillah sahabat teu aya itu ininya cepari poesnya mah alhamdulillah. Wargi-wargi urang ngaliung pulung nonton grup urang putra putri mandiri Pusaka Sari abdi aya di Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan selamat menonton, selamat anu ditonton. Mudah-mudahan mana marula masing-masing sing selamat di perjalanan sampai anu dituju urang masing-masing. Oke, Kabos Solihin, alhamdulillah tos ngulang grup udah lumping atau di kepan putra putri Mandiri Pusaka Sari. Mudah-mudahan Bos Solihin sing kepasihan kesehatan, sing ditamihan rizkina sapal putra dina sapal putri sakinah wawadah warohmah amin.